kumaha teh keur waktu reuneuh eungap capek hareunak kok lamun 4 bulan kahandap sabulan ke 4 bulan ngamu pasakan kunaon hareunak ngamuk bukan bawah laju make nyaseun kunaon nyaseun hareunak pakawawa eta kabeh mun hareunak kos kitu tapi eta jangan nambah duit dan jadi hareunak anu kaharti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wa ala alihi ahli taqwa wal jud. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil khulud, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabiyyu Muhammad ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwah salam urang limpakeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sarerea anu haladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat di mantena. Al mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para sesepuh, para pinasepuh, para tokoh masyarakat saumumna sesepuh kiai nu haladir wengi ieu ku kaula sekaligus dibika hormat tur dimulyakeun. Aparatur pejabat pemerintah, Bapak Sekmat, oge Bapak Kepala Desa beserta jajaran anak kukaula dibika hormat. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi, wabil khususna Ibu Haji anu sok kula disebutna Ibu Haji Gamreng. Anu rajin ngaos namanena kaji santri tahun
tahun kamarina 2018 ngondang pula tahun kamarin teu jaker ngarehab mushola. Tahun iya alhamdulillah ngondang pula deui mungguna mah pamer meureun. Mushola kami geus anggeus ku kiai. Alhamdulillah. Urang doakeun mudah-mudahan para panitia sing palalanjang umur nu barokah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kangjeng Rasul teh diibaratkeun panon poe. Anu sakumaha tadi ku urang dibaca berjanjina sasarengan. Anta syamsun anta nurun fauq anta iksi anta amis. Rasul teh diibaratkeun panon poe. Panon poe teh tugasna nyaangan. Barang samar jadi jelas sabab panon poe. Barang teu kadeuleu jadi kadeuleu disababkeun aya panon poe. Ti peuting ibu-ibu neangan jarum teu kadeuleu. Ai barang ti berang alhamdulillah liang nageh kadeuleu. Liang jarum maksudnya. Iyalah panon poe. Pamuda ti peuting nganjang nelebeungeut bikang demek. Barang dideuleu isuk-isuk goreng bener bae geuneuh. Iyalah panon poe. Barang samar jadi jelas, barang teu jelas jadi jelas kusabab aya panon. Urang moe ranginang jadi garing. Urang nyeuseum pakaian dipoekeun pakaian jadi garing disababkeun panon. Mun panon poe tugasna ngan sakitu doang. Tapi Kangjeng Rasulna tos pupus. Bahkan ge 1442 tahun Rasulna di Madinah, tapi cacaangna masih kena tembus ke kampung Cilancar ge 1442 tahun. Alhamdulillah. Iyalah Kangjeng Rasul junjunan alam, Nabi urang sadaya, wajar menyandang gelar afdalul makhluqat wa afdalul mawjudat. Bahkan cek Kangjeng Rasul, ana min nurillah, aing diciptakeun ku Allah tina cahaya Allah, wal mu'minuna min faidi nuri, sedangkan jalma mukmin diciptakeun ku Allah tina luluberan cahaya aing, cek Rasulullah. Iyalah Nabi urang anu penting ieu kurang diperingati. Sanajan bari jeung bulan silih mulut, nasib Ibu Haji menang silih mulut bae mushola ieu mah. Tahun bareto kulasan nama tanggal 8. Ieu bari tanggal sakieu deui bae. Geus teuing moal ngurangan sagede kuman-kuman acan kana pahala maulid. Alhamdulillah. Tak urang teh kawajiban ngayakeun mauludan teh mengenang jasa seseorang. Bahkan tujuan maulid anu pertama syukuran ke Allah. Para hadirin, sebab cekang jeung Rasul, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Saha jalma teu daek syukur ka papada, hadirin, maka eta jalma moal daek syukur ka Gusti Allah. Umat teu daek syukur ka nabina. Anak teu daek syukur kanu jadi indung bapa. Pajabat teu daek syukur ka rakyatna. Rakyat teu syukur ke pajabatna. Nu beunghar teu syukur ka nu miskin. Nu miskin teu syukur ka nu beunghar. Lam yaskurillah, maka eta jalma moal daek syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ieu urang Cilancar khususna keur ngayakeun syukuran. Syukuran naon? Syukuran dilahirkeunna Kangjeng Rasulullah Muhammad. Tah ieu urang bahkan dicaritakeun dina siiran
idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Nyenang itu tak kudu nama ibu-ibu tiasa salawatan tiap bari ngais anak nahes gantian salakina. Ieu mah ibu-ibu nimang anak cacadelanan, waduh anakna patirun petal, aduh ya aceng kewel ki. Iya ontonan dia, mat dia onton dia anjut aing. Itu naon tuh cetak. Bahasa Inggris lain, bahasa Jepang lain. Maju nubikan empok-empok, aduh ya upung akang, ya akang upung akang. Bahasa Korea lain, bahasa Cina lain. Kudu nama ibu teh kitu atuh sasalawatan komok wari keur usum corona. Corona nage nyingkir sebab urang keur memperingati kelahiran Rasul. Da corona asalna tina nur Kangjeng Rasul. Moal aya dunia, moal aya jelema, moal aya surga, moal aya neraka, moal aya corona. Mun Kangjeng Rasulullah Muhammad penting ieu Rasulna diperingati ya mabur corona na. Insya mantak ayat sasalawatan hayang salamatina corona rah kieu sasalawatana budak leutik memberi saeun baca kuduna memeh magrib sholli wa sallim ya rabbi ala nabi sayyidina bi barakati shalawatina salimna min corona. Coba barengan sholli wa sallim bi ala nabi sayyidina bi barakati shalawatina salimna min bi barakati shalawatina salimna min sholli wa sallim. Hayu maca sholawat tanya keur muludan salakatun sumutna ala nabi bi barakati sholawatina salimna min corona sholli wa sallim ala nabi sayyidina bi barakati sholawatina salimna min bi barakati sholawatina salimna min apa Rodia? Ulah cuma cengir masih toh. Coba sekali deh sholli wa sallim sayyidina tahi lebah di doang ranjang nih boleh harap jadah doang bibarkati salawatina Mang Jasrib salim namin itu eta kanana bibarkati sholawatina salim namin. Coba bareng kemudian supaya bisa sholli wa sallim dina bibarkati tina salim namin. Oh kak mabur corona paeh makan maneh. Insya ih singgara ada. Kangjeng Rasul teh boga paman
ngarana Abul Uzza. Lamun ngomong Abul Uzza, santri ge kurang paham. Bahkan kadang-kadang ustaz ge anu teh nyahoan, kamu bapak ibu mah geus jelas mau nyaho biasa. Abul Uzza nama aslina, nama keren, nama gagahna Abu Lahab. Tak kakalak nyaho Abu Lahab mah. Abu Lahab teh paman Kangjeng Rasul. Bahkan dicap oleh Allah Abu Lahab kafir, bahkan langgeng di neraka jahanam. Tabbat yada Abi Lahabiu. Dicap oleh Allah Abu Lahab teh di neraka. Eta Abu Lahab boga amat teh manusia nu can merdeka, mun lalaki abid, mun awewe amat. Zaman baheula kuari mah teu aya. Eta ngaranna Nyi Suwaibah. Cek Abu Lahab kieu, Suwaibah aing tuh boga kakak ipar Aminah, kuari keur ngandung, ku dia wayana jagaan urus ta Aminah, bahkan lamun ngajuru Aminah aing bejaan, cek Abu Lahab. Gancang carita hadirin, Siti Aminah ngalahirkeun Kangjeng Rasul. Masya Allah, eta Rasul keur waktu dihamilkeun anak, eta Siti Aminah teu ngarasa capek, teu ngarasa berat, teu ngarasa eungap, lir ibarat jalma anu teu hamil. Masya Allah, pohara da keur ngahamilkeun manusia paling suci sa alam dunia. Kempes we beuteungnya Siti Aminah teh. Masya Allah, kumaha teh keur waktu reuneuh eungap, capek, hareunak. Kau mau lamun 4 bulan kehandap, sabulan kau 4 bulan ngamu pasakan kunaon harna ngamu ke bawah laju makan nyakseun kunaon nyakseun rendak patawawa eta kabeh mun harna kos kitu, tapi eta jangan ngambeu duit aja tilok harna anu harti deuleu juri duit deuleu sungkan aya di daerah urang dia ya bapak-bapak, sungkan urang Cilancar Ibu Haji sugan keur hamil kunaon duit 200 juta harnak itu kan harnak aya anu kitu aya ge sabalikna salaki balik gawe teh gablek duit harnak kalau macam-macam ira dah aya teh wadah di dia aya teh mae si Mimin sagala aya teh Ici teh Anah ya ay si Masito teh Icot aya beli tak amat lagi Pak Bu Masya Allah eta Siti Aminah keur ngandungkeun Kangjeng Rasul mah atuh teu ngarasa capek. Bahkan Siti Aminah ketika Rasulullah dihamilkan malam pertama bulan Rajab, Siti Aminah ngimpi kadongkapan Nabiullah Adam alaihis bulan kahiji kadongkapan Nabiullah Adam Siti Aminah mabu. Bulan kedua kadongkapan Nabiullah Syith putra daripada Nabiullah Adam. Bulan katilu kadongkapan Nabiullah Idris. Bulan kaopat kadongkapan Nabiullah Nuh. Bulan kalima kadongkapan Nabiullah Hud alaihissalam. Bulan kagenep kadongkapan Nabiullah Ibrahim. Bulan ketujuh kadongkapan Nabiullah Ismail. Bulan ke-8 kadongkapan Nabiullah Musa bin Imran alaihissalam. Bulan ke-9 kadongkapan Nabiullah Isa alaihis. Masya Allah, coba ya orang Cilancar teteh ke waktu ngareuneukeun anak coba ngimpi naon. Bulan kahiji ngimpi bapana disongsong orai. Bulan kedua cenah ngimpi di seredengan. Bulan katilu nincat teh kebok bloh ngajur anakna deugul munasabah. Ngimpi teh endah teh naon ieu. Benar. Kanjeng Rasul mah Nabiullah Adam dongkap, Nabiullah Nuh dongkap, Nabiullah Idris dongkap. Masya Allah, begitu mulia junjunan alam Nabi urang. Masya Allah para hadirin. Boga paman Abu Lahab, ayeuna kitu Siti Aminah ngajuru, eta Nyi Suwaibah ngabedaan amat teh bujang Abu Lahab. Cek Nyi Suwaibah, Abah Lahab. Wih, Abu Lahab kabeh berarti. Kita jangan kabeh.
Apa lah aya naon cenah Soibah isuk-isuk geus gogorowokan mau wuduk tah. Atuh teh aya wuduk Pak di Mekah mah sarapan roti gandum jeung korma. Emang budak Indonesia orang Cilancar biak lontong dalapan ngomong can nyatu can nyatu. Ulang biak gemblong dua geblek atuh can dahar ngomong. Aneh kalau teu harti. Rahnya. Masya Allah cek Abu Lahab Suwaibah Aminah ngajuru muhun bah anakna bigang lalaki lamun bigang pencet mun lalaki aing atoh baheula mah kitu zaman jahiliyah ketika boga anak perempuan hina matak ibu kudu sumanget kana muludan mah duang Bu Haji Gambreng kayu mah kula nodong kudu kana Bu Haji deui cenah musola naon hebat kuali musolana gagah berarti dulu gula jauh, mewah gitu kan. Musola anak ayam mereka kan dari itu can lunas. Nonton dari buka utangnya apa sih? Aduh, masya Allah. Terus anakna cek Saibah Abu Lahab lalaki eta Abu Lahab kuat moreja kuat jijingklakan atau dilahirkeuna Kangjeng Cek Abu Lahab, waduh, alo aing lahir, anak Abdullah, anak Aminah, pasti bakal jadi raja sakolong dunia, bakal dipuji ku jelema, masya Allah. Atau henteu Abu Lahab, kumaha Abu Lahab? Langsung Abu Lahab ngomong ka Nyi Suwaibah, Suwaibah, detik iya, poin iya, dia kuaing diperdekakeun lantaran aing bunga, alo aing lahir Muhammad. Masya Allah eta ngamerdekakeun Abib bapak-bapak ibu-ibu atau amat nilainya lamun dibeli satu onta anu geus cukup dibake korban lamun kuari hargana onta nu bagus eta kiai 70 juta danyakeun kurang Cilancar Abu Lahab kafir bolongkotan hadirin ketika Rasulullah lahir ke alam dunia sedekah 70 juta kafir bolongkotan ketika Rasul dilahirkan sodakohna 70 urang paneh gelang muludan lamun nilainya urang paneh gelang muludan 70 juta kakarak nyaingan Abu Lahab can aya nanaon urang mah kakarak nyumbang sakitu be aqua 20 dus be mun kakak tuh mun kakak kakarangnya nyombang muludan bubuahan 3 peti urang mah kadang-kadang muludan setahun sekali 300.000 sewang cek panitia betul apa tidak? Abu Lahab kudu isin tak Abu Lahab kudu isin Abu Lahab kafir bolongkotan ketika Rasul dilahirkan saking atoh jeung bungahna sedekah langsung 70 juta kafir ai urang umatna anu butuh syafaat beliau bahkan urang mah satahun sekali ya Allah Rabbana Karim kebel urang mah memperingati muludan teh Kangjeng Rasul ditaros ku sahabat punten ya Rasulullah kenapa engkau ya Rasul selalu puasa dalam hari Senin apa jawaban Rasul zaka yauma wulidtu fihi cek Rasulullah nu mantan aing sok puasa poe Senin lantaran aing keur nginget-nginget hari kelahiran aing cek Rasul. Rasul mah muludan teh tiap minggu. Taya dalil muludan. Cek saha muludan eueuh dituna Rasul ge muludan. Ai ibadah ka Allah mah neku sedekah, neku maca Quran, neku puasa atuh hade bae. Betul apa tidak? Mata ibu kula wis semangat. Insyaallah tahun harap wis semangat amin. Amin. Ya Rabbal. Rabbana Karim eta Abu Lahab kafir. Idza kana hadza kafiron ja'a damu. Abu Lahab teh kafir bahkan dicacat wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada bahkan Abu Lahab dicat langgeng di neraka jahanam. Geus kitu Abu Lahab paeh. Geus paeh teh ngimpi jeung adina Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas mah muslim Islam. Cek Sayyidina Abbas, "Hab, kumaha dia di ditu?"
Bo aing mambas di neraka. Bo laju panas. Tumaran be. Dia mangarang be neraka ieu tiis. Panas, pas masya Allah. Cek Abu Lahab teu kawawa. Ngan cek Abu Lahab. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu. Terkecuali cenah bas ieu siksaan aing ku Allah diringankeun tiap malam Senin jeung poe Senen. Diangkat ku Allah diringankeun siksaan aing. Kurang gitu cenah Lahab cek Sayyidina Abbas. Lisururi bi Ahmada numantak aing dilahirkeun teh numantak aing diringankeun siksaanana tiap poe Senin jeung malam Senin lantaran aing lisururi bi Ahmada lisururi lantaran aing bunga bareto keur dilahirkeun Muhammad. Masya Allah sakade kafir Abu Lahab bolongkotan dicacat ku Allah langgeng di neraka jahanam ketika Rasul Atta dilahirkan ngarasa bunga ngarasa riang gembira ngarasa faroh bahasa Arabna hadirin bunga riang gembira dilahirkan Rasulullah diangkat ku Allah siksaanana tiap malam Senin itu segede kafir. Famadhannu bil abdilladzi tula umrihi sagede kafir bagi ku bunga Rasul diangkat siksaanana saminggu sekali. Apalagi lamun hiji hamba dipanjangkeun ku Allah umurna bi Ahmada masruran bunga dilahirkeun Kanjeng Rasul wa mata muwahhida bari mautna netepan dina agama Islam nyandak iman Islam apalagi kafir bae ge ku Allah diangkat diringankeun siksaanana komo urang jalma Islam belang-belang ge sok salat belang-belang ge sok sedekah belang-belang ge sok puasa masruron bi Ahmada atau dilahirkan Kanjeng Rasul ke alam dunia insya Allah yakin jeung pasti bakal menang syafaat Rasul. Itu jaheta udah lebih mantap karena mudah mah bahkan cek Imam Jalaluddin kieu ma min muslimin yaqra'u fi baitihi maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba wal khirqa wal gharqa wal afati wal baliyat wal hasada wal bughdha wal lususa ala ahli dalikal makan fa idza mata hawwanallahu alaihi jawaba munkari wa nakir. Ngerti ente atau kaciri malah kita becus lagi nyaho eta bahasa Arab pak susah hese bahasa Arab mah cara bahasa Inggris kamu orang membaca Quran ngaji tajwid kamu geus kolot ti bentuk balolak obatna untuk parehol mah sarroyaroh sayyorayoh terus kolot mares bahasa Inggris mah orang panggil kiai ustad guru nah guru Inggris maaf panggil guru Inggris privat 2 tahun lancar tapi bahasa Arab ngaji Quran belum tentu bisa atau aja bahasa Inggris mah bisa kunci naga aing bau kadi mah kunci Inggris teh pasek mana pasek mat ya pasek mat mana pasek mat oh pak kunci Inggris bola boga apa kunci Inggris paling ngadekeun sanyo ting buka apa terus buka tilu eta ih ada bahasa Inggris mah ganti-ganti teuing dog anjing chair meja anjing na meja dog chair anjing na 2 meja na 2 dog chair dog chair gitu kudu hese dog anjing anjing pincang dog anjing cicing aja dog anjing naik kena balai atau balai dog kudu hese good morning selamat pagi good night selamat malam goodbye selamat tinggal gujubar selamat ngojai budai selamat ngopi dia nang santri tak kudu hese aku mang dadas ya terus ya is this one hanya hapina is this one sis diserentawan nah itu maksudnya
Cak Imam Jalaluddin kia mamin muslimin tepati-pati ayah hiji umat Islam urang cilan komo lamun babarengan kabeh ngayakeun peringatan mauludan Kangjeng Nabi Muhammad illa rafa'allahu al-qahta terkecuali eta ali kampung Allah bakal diangkatina penyakit moneter moal paila amin geus mun eta kampung mun eta desa mun eta kecamatan mun eta kabupaten mung paila ngedekeun muludan tanpa ini kampung ketika rajin muludan musolana rajin ngayakeun muludan masjidna rajin ngayakeun muludan kampung jeung eta musola bakal beda sinarna ge jeung urang ge betah cicing di eta lembur jajal hiji kampung tilak muludan jajal hiji masjid jarang dipakai muludan saudara-saudara masjid lagi urang teu pati betah bahkan surem kampung nage lantaran kurang ka senter ku cahaya Rasul tapi pandai gua mah alhamdulillah Rabbana karim mana paila di bulan mulut sudah kalau pengen tahu sudah negara orang teker oleng kerja hampir kolep dihantam deh ku pandemi dia empat deh ayeuna ku lockdown corona dan sebagainya masya Allah untung lebah bulan Maulid dibuka sejarah Rasul dibacakan marhaba Rasul ngalam karena Rasulullah ketika Rasul di alam ketika Rasulnya dipuji Allah saudara-saudara menurunkan rahmat lamun diuji masya Allah nu moneter di bulan mulut masya Allah dulu bubuhan mana jeruk mana anggur mana melon mana samangka mana Jawa mana ini tadi bubuh aja cakain dia yang gak ada doang di dia nawon ke ayah di jero mah Pak tenang tenang teh loba tadi masya Allah bener tuh Bu eta santri kuat berkah di bulan mulut mah ngariung di ngariung deui pais dikobong buat pakai badminton baju raket tadi gemblong Pak wangi nang masa dipakai raket opak saudara Rombana kan ucing lima kula kiai eta mah kaji tak keur bulan biasa bae atuh ucing tempe ge bae ucing kula lokasi rengsek loba bulan mulut daging kotok teu begieu cing daging kotok daging cing we berkah bulan mul Robbana karim masya Allah laris tukang ojek sampai kapekat rantena bulan balik baik menurut mas kurang itu lomban dan kurang masya Allah kiai sampai ke serak sawara bulan mulut dia bulan ada serak Pak bulan tadi jadwal ke 80 genep petinggi teh dia teh kerta dulu ngekor ranjana kalau dikasih ngomong tolol kasar jurik duit saya jurik duit maju bae paling bau mana teuing budak naona nu numpuk ngabadag di mana itu bakul ini emang tuh begang megawat Pak punten Pak begang mah emang juri duit terpemajikan sekma terpemajikan lurah terpemajikan kayak berikut pemajikan aing di mah juri kebegaran duit mah matanya pemuda heuy lamun udah kawin ceng tangan begang nu pinter nyiar duit itu maksudnya aku mah kiai sanajan duit disebutkan dina sapatu kapanggih bae ku saya tamah eta karena bikang pinter nyiar duit begitu orang tadi eta buang pamajikan aing duit tak kitab kanyahoan eta kiai ulah ada duit tak kitab hias 1.200.000 cek pamajikan B naon ieu atuh aing kitab jerona kitab waduh cek pemajikan kitab ya bisnis aing kanyahoan kawan iya duit nah ayo ngaku ulah jawab spontan cek ulah duit sial kumaha kanyahoan deh ku dia nah kita kuat kanyahoan mau na dompet rengsek tak sia asal curi duit sia
Sarminah jadah doang. Kebutuhan siapa? Ampun. Terus geus eta kampung melamun embung paila mun embung kata rajang moneter insyaallah gedekeun mulut insya gitu hiji tah dua cek Imam Jalaluddin lamun eta ahli kampung sok ayakeun muludan illa rafa'allahu al-waba maka ku Allah bakal diangkat tina eta ahli kampungnya tanah ribuan banyak corona eueuh tipes eueuh batuk eueuh penyakit jantung eueuh kencing manis eueuh kok mau kencing pahit mah sabab ayak mulut insyaallah sarehat masyarakat amin ya rabbal rabbana karim dulu datang tadi pancaleng kabeh nah sebab tadi barang hakan bae nya ngoe keur anu tungkul bae salak dia opat aya anu ngabulak bae ngarokok ala batu kenapa motor terus keur ngarokok mah aya nyelam berkat bae nah si jerona penasaran yang ngene aya ngomong bae udah menang berkat tamu sih atuh teh nyaho gitu tolol hei hadir muludan eta ulah kena berkat lamun ibu jeung bapak datang ka dieu karena berkat maka nilai bapak jeung ibu di payunan Allah di payunan Rasulullah hanya segede berkat dengekeun bu muludan mah dengekeun ulah karena kiai ulah karena mubalik ulah karena berkat karena takzim ka Kangjeng Rasulullah Muhammad menang berkat alhamdulillah teu meunang ulah sok ngomongkeun odah anu cenah naik dia hari itu kan kacil aja karena Bu Haji gamreng nek muludan oh cina kita hadir jadinya masuk menang berkat tak berarti lain karena Rasul atau karena barang dan hadir dan ngebadem oh untuk kabere tungtungna ketika jelema hadirin mahabbahna punya tujuan siapapun orangnya ketika tidak berhasil tunggu kekecewaannya. Ibu jeung bapak hadir ka dieu karena berkat, teu meunang berkat, tinggal hendakna be. Cek dia udah atuh Bu Haji anu ge berkat. Hayang mah ada di main berkat gitu. Orang pundung teu bere. Tunggu kekecewaannya. Ulah karena berkat. Haji Jamaluddin datang ka dieu diundang muludan lain karena berkat, lain karena duit. Bade kula duit pokok kunaon kitu. Di beunghar aing mah. Dan naon? Aing insyaallah ceramah ikhlas ka dieu, ceramah nama ikhlas. Aing itu salah kula ngomong haram cara doang. Mak itu. Aing itu kumaha? Naon? Ribut kepala rubut, jurik duit. Ting toreki. Masya Allah, hadirin wal hadirat. Ih, Bu, Pak, insya Allah mual aya panjang. Bahkan karituna wal khirqa lamun eta ahli kampung sok ngayakeun mauludan maka eta ahli kampung boga mual dibere cobaan kahuruan kabakaran kam mual sok mauludan mah wal gharqa bahkan mual katarajang ban mual katarajang sunam ay gitu kumaha Bu, Pak, tuh kuari di kecamatan Sumur lamun tahun kamari di Sumur biasa-biasa baik ketika sabakda tsunami kamari kuring diulang 12 dinten kan kecamatan Sumur Kiai, ente di Sumur gebiar muludan kos diurang ini nama kamari nu hadir langkung di 7.000 panitianya besek 6.500 yang hadir lebih daripada 7.500 hampir nyampe 10.000-an kurang lebih Masya Allah cekula para amat orang Sumur barang kula nerangkeun iya keterangan Imam Jalaluddin orang Sumur tambah semangat bapak-bapak ibu-ibu bahkan mubalik sering kaondang ke Sumur ayeuna para hadirin terjadi tsunami besar di Sumur ribuan manusia nu maot
barang ditelusuri kunaon tsunami terjadi di sumur, loreng di sumur mah Pak dilarang sholat, temenang sholat di sumur. Aku kumaha sanu bisa lah sholat di sumur, itu ngoncung dia urusan. Mata kalau mau kayak ngomong, deh kenapa mudah jangan biasa. Jangan bisa sholat di sumur. Wal gharqa moal kakeremban, wal afat moal aya pancabah ya kaeta lem, wal baliyat ku Allah eta lemur moal diturunan bala, moal aya angin puting beli. Nah cenah kami mah jauh ka laut Gunung Karang Tanjungsrok. Enggak, malah ngebeladuk pangeulana tuh ieu pangresena. Coba eta mau ngagolak cai eta tah, cai naon ngaran Cipanas. Aura-aura terus panas tuh modar dia kaleok. Ya gampang bener. Awas bapak-bapak ibu-ibu, masyaallah, insyaallah jelema sok mula bakal dijaga ku Allah kampungna. Bahkan kadituna wal bughdha eta ahli kampung jeung tatangga moal siling hewa. Wasilah mulut si Ajeng si beker hewa berang dina mulut dan panggil aing teh mau salaman enak aing bilang teh terus salahnya kamu teh izin lumayan izin ge sasalam pantek kadeuleuh hewan eta wal hasada moal aya siling hasud tatangga jeung tatang lumaki teh eta hasud teh kaopat teu manggi kanikmatan laju wae hatena nyelekit bibirna mengsol. Tatangga nomor di termos, ibu nu ngagolak, tapi udah blokan. Hei. Bahkan leuwih hebat, wa ainas su'i, lamun eta di kampung sok muludan bakal dijaga ku Allah tina kalakuan jeung akhlak anu gor. Mantap lamun sok ngayakeun muludan eta di kampung, insyaallah. Moal akhlakna garoreng insyaallah bararak-kus. Amin. Pamudah heuy. Sing senang ngeceng kana muludan bageur ka saya bujur hauk sia. Kudu semangat kana mulut. Insya terbuka harta tenaga, terbuka tenaga pemikiran sarua bae apalah arti ada dana mun eueuh nu ngagawean betul apa tidak? Berat sama dipikul, ringan sama dijing. Mantap munasabah baca ulama hidup mah kunu kal yadain wala takunu kal udunain. Jadilah anjeun hidup mah kos leungeun. Kumaha kitu leungeun Bu? Kompak, kecewek kana rendang, leungeun katuhu, kana endog, leungeun katuhu, kana semur, leungeun katuhu, leres gitu. Kana jauh amon leungeun katuhu, kana bubuahan aja koe leungeun katuhu. Isuk-isuk munyukul na bujur segede peureuh. Baru cek leungeun kede hangitna beng kebagean. Sulal bamang cek leungeun katu gerak keduk bae. Aing nyaho. Enggak, sulal bamang katu gerak cokot ku dia panyuk aing nyungkal. Seok jeprot koplak, bersih lantai. Wasilah kompak. Bener? Bener tak? Dengan katu mah tugas nanti pasirikan, masya Allah. Lamun dengan kenca atel, dengan katu itu kudu di WA datang sorangan, garok. Dengan katu atel itu dengan kenca itu kudu ditelepon, datang sorangan, garok atel seduan atau siling gesak. Bener tak? Tugas nanti pasirikan, dia mau nahon, tugas hanya kelan duit, tinggal banyak tunjuk, aing mangulan berkat. Istilah nunganah. Tetap berat sama ringan sama dia mau nahon dan tugas nak aja ke prasmanan apa tinggal nyatu dia aing marian kopi tak anggus tenang teh masya Allah ya bakal jadi saksi di PK amin gila jauh burung gila ini saksi jauh nang ya apa nih jauh nang ya jauh ketan ya jauh nang ya jauh ketan kabeh jauh ketan yang satu ya jauh ketan dia tanggung dibikin kakabehan dia mau mahi dibikin kaki bahasa titik atau nikah pula dong lagi jengkula ya jadi nyaho pula dia bakal jadi saksi di bagian mah bajina orang dia paeh
ditanya malaikat marah buka jatuh dulu tilok dan ibadah nanti gebuk jauh ke tengah halangan digebuk dia poin malaikat saat dia aing jabetan ilmu muludan mereka nanti gebuk di nabeuteuh poin salah kehalangan ditonjok dia poin tersebut salah ilmu yang hajar di nabitis waduh pasung halangan ditonjok poin pasung yang biting-biting aja celak malaikat jangan gebuk celah jangan gebuk jalma anu tukang muludan mah tinggal bingung malaikat mungkar nakir kumaha kir atuh teh nyokar cenah karkir bae jelema duaan eta hai terus 2 menit deui jangan ari jam 10:30 atuh geus 40 menit ya Pak enggak lah dan beres mulai jangan pas musola segala musola bagus Pak Ipan gitu. Terus bahkan karituna cenah ge wal lusus lamun eta di kampung sok ngayakeun muludan maka eta kampung moal kapaling moal kagarong terpercaya jajan penting dia dan motor di luar udah dikunci mamang hes tadi jero jajan atas kumaha cenah ge mun anu maling atuh nasib jamarana ya, nu jadi pertanyaan beraduit nyumbang muludanana. Man anpako dirhaman, man anpako dirhaman, man anpako dirhaman. Sabarasa dirham teh 20.000 tah saya botol aqua menang hiji. Dengarkan ya, man anpako dirhaman. Sajalma anu nyumbangkeun dina muludan dirhaman sadir. Tah kudu nyaho. Sadirham teh 4 gram perak sabaraha cenah sabaraha mendadah doang sadirham teh 4 gram perak kuari perak nu bagus sagramna 400.000 nu murah 250 iya kuari hayang nu bagus hayang nu murah barang beli anu bagus ganjaran anu gede ayo di mah anu lemeh kalau gua budak Cilancar eta gitu barang geus cokot kuari perak nu bagus 400.000 1 dirham 4 gram perak 1 gram perak harganya 400.000 berarti 4 kali 4 berapa 16 1 juta 600 geus man anpako dirhaman nilainya 1.600.000 sampai jalmana anu nyumbangkeun muludan sadirham 1.600.000 cek saya Nawawi bakal diselamatkeun ti tahun ieu ka tahun hareup ti mulut ieu ka mulut hareup teu cukup wangi kudu 1.600.000 amin mere mah henteu enak kain aja panjenengan tetangga kami kiai kamari cenah tos muludan kasengol motor tanya berapa duit dia nyumbangna 50.000 atau pantes untung dia tetap teka keleng betul tadi masih kena kesenggol wajar ayo mending cong-cong orang tak mending nyumbang muludan 1.600.000 warung ayo lebah di tekawawan mantap tahun harap lebih semangat amin amin ayah muludan di mana baik diundang datang kak minimal hadir nggak bayar hadir insyaallah urang takdim ka Kanjeng roh nek ngamanggil kiai nu mana ada kiai nu mana hadir gitu nek menang berkat nek henteu menang berkat alhamdulillah teu meunang atuh maling kunaon panitia atuh ulah perilaku di muludan maling nah eta keur ganjaran dunia pada kos kitu tah kumaha ganjaran akhiratna fa idza mata hawanallahu alaihi jawaba munkarin wa nakir di mana-mana eta jalma anu sok ayakeun muludan maut maka bakal dibebaskeun ku Allah tina pertanyaan malaikat mungkar nakir alhamdulillah atas teteh muludan sabaraha nyumbangna kamari
Sakit itu mah Rodia kemana? Sakit itu bebas 50.000. Mantak mulai nunggulan. Terus. Ayo moga-moga makana tasakuranana iya urang Cilancar. Tasakuran muludan. Tasakuran iya musola anyar. Moga-moga tasakuranana ditampi ku Allah. Ditampi ku Rasulullah. Sehingga nyababkan hiji wasilah menang syafaat Rasul. Amin ya rabbal. Hiji tujuan muludan tasakur ke Allah. 2 tujuan maulid. Tujuan maulid teh nu kadua bapak-bapak ibu-ibu Rasul teh jalmi bersih. Urang mah jalma kot. Rumah setan teh jalma kotor. Urang mah salat bae belang ben kadangkat teh salat ad. Waduh. Makana Bu neangan minantu teangan nu daek salat. Leres. Pan goreng mah kadang-kadang ya teh jelema listrik dia nu penting masal bisa nyiar duit. Jora teh teu bisa salat, teu bisa usoleh, nu penting masalah duitna. Mun kalau duit tadi gampang, kiai mah diaur be kalau kotok tak kiai. Cek cenah daratan goblok teh si eta. Tolol aing ngomong sareng daek. Ih kitu pan jelema goreng mah kadang-kadang udah pakai patokan dun. Ya, benar. Padahal hadirin dunyana lamun dipakai ke Allah mah endah, tapi lamun dipakai hura-hura, masya Allah. Pak Bo mantak teangan calon minantu nurada hararade minimal cek kalau teh makieu dia anak boga salakinya mimin aing mah penting mah di atas laki dia daek ngumbah beungeut eta orang jero tak kolot ngomong daek nyalaud tiap salat nyalaud ngalaksanakeun sok maksudna sub eta jalma teh rajin sholat mata awas Bu si kahararade komo di akhir zaman. Maka ketika Rasulullah pada pupus nganturkan alam dunia terdengar oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Apa kata Rasulullah? Ummati as-salah an-nisa. Tilu Rasulullah siapa? Pertama Rasul umat aing. Aduh umat aing cek Rasulullah. Rasul teh mikirkeun anak pamajikan, teh mikirkeun dulur, teh mikirkeun baraya, teh mikirkeun sasa, nu dipikirkeun urang ieu nu bararon. Bapak-bapak ibu-ibu, cintana Rasul ka umat minad dunya ilal akhirat. Moal aya deui pimpinan sabada Rasul anu cintana ka umat fid dunya minad dunya ilal akhirat. Urang mapan kadang-kadang datang teh pemilihan. Kadang deui pan baragah nak beli DPR beli naon kacana dibuka ibu doana abdi macana hoyong silaturahmi tempat kehok silaturahmi ulang abdi nyamun aya acan hoyong di aku tidak ndeuh nyalon jurig kaca mau bilang ke muka dada tukang toge ditanya aki-aki ditanya bener kita aduh kumaha ngomongna apabila seandainya jikalau apa bahasa jikalau apabila seandainya munte amah jikalau apabila andai kata saya terpilih akan saya berantas korupsi ayo jadi korupsinya berjamaah di bebarengan akan saya bela wong cilik ayo geus nanjir di luhur jadi wong licik akan makmurkan rakyat ayo geus jadi nyangsarakeun rakyat kadang-kadang tapi junjungan alam Rasulullah pimpinan minad dunya ilal akhirat paling sayang ka umat hadirin wal hadirat teu bisa diragukeun deui dan ibu bapak jangan ragu terhadap cintanya baginda Rasul pada umat ya urang kuari dari pikiran Rasul mungkin dibalas cintana hayang naon doang cek Rasul satu permintaanku wahai umatku jangan kau permalukan aku di depan Allah subhanahu wa ta'ala cak itu ulah ngisin-ngisin aing cek Rasul di payunan Allah jaga
Ada yang nge? Ada yang doang. Balik ke dia mah coba nyarang ida sama kesalaki. Ya kau yang jadi banget tuh kali ya mah. Bang masalah kita usah deh, dialungkan malah gitu. Insyaallah. Ummati, 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 ummati. Umat aing. Tak iya urang teh kuari keur nyambungkeun urang jalma kotor, Rasul jalma bersih. Urang teh ieu teh keur inden, keur ngeusi absen formulir Rasul. Abdi teh jalmi kotor umat Rasul rumaos, tapi tetap abdi hayang diakeun umat ku Rasul. Masya Allah, bareng pernah ngilumuludan, Masya Allah, hayang ku Rasul diangkeun. Tak ieu teh keur nyambungkeun jalma kotor ka jalmi bersih. Ieu kumuludan. Mata singkara deh. Muludan teh gedekeun laju eta mata sholawat rajinkeun sebab sajal mamaca sholawat sakali dibalas ku Allah 10 sajal mamaca sholawat 10 dibalas ku Allah 100 sajal mamaca sholawat 100 ku Allah bakal dibalas 1000 sajal masa poe sapeting maca sholawat 1000 hakun alallah alla yu'adzibahu hak ka Gusti Allah ulah nyiksa jeung moal nyiksa ka eta jalma. Kita cukup ku amin ku maca. Moga-moga amin rajin maca salau. Nya sekolah ge sekolah ki masalah teh salah petir bae. Nu mana teh salah petir eta mun aya petir teh burikan Allah masalah sir Muhammad alaihi wasallam eta. Eta salah petir anu eta. Geus Allah masalah tasbihna muter. Dah lu dah di kantornya ada iseng pajak telunas. Ucapan cara kanan, cara ya cara regeus, nggak salah merah. Ditelepon di zaman. Kalau dah sini dulu. Hah. Oh, sana. Hah. Kita budak lurah aing meureun dulu. Kamu apa di mana salat? Oh, atuh nyarios ka bapak teu maca salawat mah. Ku bapak mau diganggu. Tah. Maca salawat bae nya, lamun jalma telok maca salawat sarua jan mohokeun jalan kasur. Enggak salah bae geus kalau ti masalah. Lobakeun ejeng salau geus eta bae sholawat hayang disenter ku cahaya Rasul di alam dunia di akhirat hayang menang syafaat roh ummati cek Rasulullah. Masya Allah sebab Allah bisa nyafaatan jaga di kiamah lempang ka Nabi Adam 1000 tahun ku Allah diantep di alam mahsyar. Cek Allah limanil mulkul yaum lillahil wa'idil qahhar. Cek Allah dia di dunia bareto jadi DPR, jadi bupati, jadi kepala, jadi presiden, jadi menteri, diarak, diiring, dikawal, kan itu. Hayo cek Allah jagoan. Sanu ngawal dia. Awah kecuali amal perbuatan urang masing-masing. Urang maut nyandak naon, nyandak amal naon, amal soleh. Aing si soleh mau amal saha? Ku soleh teh amal aing bari nyokotan. Mau amal si Sarmin beureun. Amal orang masing-masing. Atuh mbah soleh kuat bing batur mah beceurik. Amal aing beak cenah pada nyokotan. Aing cek soleh mau amal saha? Mau amal si Udin bareng. Diantep ku Gusti Allah 1000 tahun. Waduh, tungtung ka Nabi Adam dongpang. Cek umat kabeh 1000 tahun. Waduh, diantep ku Allah 1000 tahun di alam mahsyar. Pagijit umat ka dieu kan ditu. Bring kan itu. Ka mana ieu urang geus kieu? Masya Allah. Oh, urang boga papakolot Adam. Berangkat ke Nabi Adam. Ya Adam isfa' lana. Wahai Nabi Adam, syafaatan kami. Cek Nabi Adam bara-bara. Aing bae boga pertanggungjawaban di mahkamah Allah. Berangkat deh coba kan Nuh, Nabi Nuh. Oh, cek Nabi Nuh boro-boro aing nyapatan dari anak aing sikatan jadi kafir. Coba berangkat ke Nabi Ibrahim, boro-boro cek Nabi Ibrahim. Berangkat deh ke Nabi Musa. Wah, cek Nabi Musa aing boga pertanggungjawaban di hadapan mahkamah Allah. Coba berangkat ke Isa. Waduh, cek Isa aing boga pertanggungjawaban di badan Allah. Aing disangka pangeran ke orang Kristen. Masya Allah, nembe ke Rasulullah. Waduh, di
poinnya syafaatul uzma teh syafaat keseluruhan umat kafir ge ku Rasulullah disafaatan rek diberangkatkeun ka Faslul Qada. Naon Faslul Qada? Tempat pertimbangan amal. Jadi ya amal masing-masing kadeuleu bareto masih toh ngomongkeun si mae kadeuleu kabeh amal masing-masing. Aduh Gusti kumaha Rabbana karim Allahumma astur uyubana man kitu sok ngadoa mugi Gusti nutupan kana aib-aib kami Rabbana karim. Waduh di dalam amal ta bareta teh maling bareta teh ngomongkeun batur bareta teh anu di dunia ditutupan di akhirat mengabolek ser komo lamun marican ditebatan. Masya Allah nu kumaha eta kafir di umat ketika cek Allah Muhammad sal tu'ta aya Muhammad tanggahkeun irfa ra'saka gada tanggahkeun sirah anjeun sok hayang naon anjeun sal tu'ta engke ku kami dibere cek Allah. Aduh Gusti cek Rasulullah ummati umat abdi ya Allah umat abdi mambara rodo umat abdi mata beresa ibadah umat abdi ma'arifis ka imananana laletik awak nama tapi gara lede hutang nama. Bisa serius kalau nggak belum hutang dengan kue kaci di situ boga hutang malah deui kalau menang beda kan boga hutang mah. Rabbana karim masya Allah ya lebar ya aduh Gusti tanembe disapatan cek Allah Muhammad gara sapatan umat anjeun anu tanpa dihisap eong berangkat langsung sur aduh aya nu mampir heula ka neraka kafir kabeh dikenarakakeun tadi putus ku Allah sat ya laitani kuntu turaba cek umat kafir Gusti mun nyaho kieu abdi aya amat jadi taneuh kos sato teh jadi taneuh umat kafir panggih jeung urang Cilancar aya urang kana neraka urang Cilancar panggih ngobrol jeung singkong cek singkong hayya kamu orang Cilancar kamu tetangga ibu di Gamleng kamu orang Islam kamu agamanya Islam orang Muslim tapi kenapa kamu masuk neraka hayya cek singkong kan kowe onam makanya onam pasti kau ngomongna kowe onam masuk neraka wajar-wajar saja sebab kowe bukan Islam tapi kamu orang Islam, orang Muslim, tapi kenapa kamu bisa masuk neraka sama-sama dengan kowe? Orang Cilancar, ulah lo ngomong koh dicabok dia kowe. Hanya tidak bisa dibak cabok, ini di neraka panas. Nah kumaha coba eta? Nah kumaha? Ayo. Kesingko hanya kamu orang Islam, kamu orang Muslim, tetangga kamu kiai-kiai. Kamu kenapa masuk neraka? Kowe onam, maka onam itu singkong masuk neraka, tapi kowe di dunia kayak layak. Yang punya pabrik salini orang kowe, yang punya pabrik roti orang kowe, yang punya pabrik gula orang kowe. Umat Islam paling sahal, paling gagah punya pabrik tempe dan oncom yang menimbulkan ketombe. Bener deh kelingan nama. Tapi yang punya pabrik sampo orang kowe. Nah kumaha cara itu? Wah kan bisa ngomong lah, bisa. Hayya tersinggung. Kowe onam, maka onam tersinggung ngomong. Kamu orang Islam, kamu orang Muslim, tapi kowe onam masuk neraka wajar-wajar saja sebab bukan Islam. Tapi kowe waktu di dunia kayak layak, rumah tingkat, mobil banyak, uang banyak, istri cantik-cantik. Kamu orang Cilancar. Di dunia Islam muda miskin, rumah mau lubuh, istri bengek, udah hitam, monyong, judes deh cina. Aduh. Allah, tidak bisa kumaha. Aduh. Aduh. Nah kumaha coba eta? Tarajal biasa Kanjeng Rasul. Cek Gusti Allah Muhammad neraka nek ditutup ku kami geura teh kan bisa aya umat anjeun anu nyelapkeun di neraka. Eta Rasul asruk-asrukan ka pintu neraka, 7 pintu neraka ku Rasul diasruk. Masya Allah barang di dalam benar
budak Cilancar doang. Cek Rasulullah, dia orang mana? Cilancar. Orang Cilancar. Ibu Haji Gamreng ke mana? Tuh di lapangan dapna. Na'udzubillahi min moal bu, ibu moal. Na'udzubillahi min. Urang mana dia? Cilancar. Rasul gerak sapaatan teu kawawa. Jangan melipana. Cek Rasul dia Islam atau Islam sok sholat. Idul Fitri doang Rasul. Astagfirullahaladzim. Lain dia dekat musola. Udah lemah. Pan musola dekat bagus. Jombang ente ulama barang-barang ngeusi goblok. Lagi dia sok puasa bulan Ramadan. Nanti lu mau izin kami toha. Pernah dia nyumbang muludan 50.000 tapi dapat berkat 18. Ya Allah. Lalu alapatan garong dia tanah. Tapi iman ke Allah, iman ke Rasulullah, iman. Syafaati li ahlil kabairi min ummati man kadzdzaba biha lam yanalha. Syafaat aing cek Rasul untuk umat aing anu berdosa gede. Saja mah terpercaya kana syafaat aing bakal moal menang syafaat aing. Naudzubillahi min. Nah, lamun ngaku cinta ka Nabi, wayana ieu mushola arareusi berjamaah nya RT. Babarengan dohor berjamaah, asar berjamaah, geus teuing salajan opatan jeung tihang ge. Salah si Bu Haji nyeun mushola nanturun di ngelejen gula. Mun jeung gula mah teh sameter hiji tihang. Islam kudu lemah hiji pan. Budak rame angat itu berjamaah di Cilancar tihang malulu. Wayana eusi ku ibu tah salaki parentah, Pak dengeng dengeng. Iya bapak di sekolah, kudu gablek pol, kudu gablek kais, terehmon, wayana berjamaah, sok ditanyakeun Pak ku Abah Haji, mama masuk kesik. Ya imah deket musola, mimin karena itu salaki dia, jadi lo kade euleuh, kesin Pak kesin, mama kesin. Ditah ke ibunya, berjamaah, ya musola geus anggeus, alhamdulillah. Bakal jadi kapal ya. Saha pilotna imam, saha pramugara-pramugarina nu ngabangun ieu mushola bakal jadi pramugara-pramugari. Amin. Kitu saha penumpangna nu ngeusi daek berjamaah. Kumaha lamun urang Cilancar nyumbang teu daek ngabangun teu beuki ngeusi ge tilok. Kabawa moal ku mushola ieu. Kabawa jeung urang dieu keneh. Ngan lebana lawang neraka burulung digubrageun we eta mah. Untuk tidak ku ibunya berjamaah. Tanu kadua mun ngaku cinta ka Nabi mah kudu daek lagi sebab Rasul mah tara putus sami tiap dinten Rasul mah sok ngaos pada salat ngaos lamun daya acara rapat jeung perang Rasul mah ngaos jeung para sahabat. Coba urang atuh moal raji aya urang mah nyaku deugel ngadi sampe mosakali kitu pati daek naon arahkeun entah hidup manggeus kol tuh duga blek ke pol tere malalon. Woi pemuda, hei pemuda ke ngararan dunia geus tere maghrib detik deui ka maghrib dunia geus tere kiamat. Masya Allah para diri menceritakan ulang bab ciri kiamat bu kebal keneh lalakona paling keneh moal anggeus ka subuh. Bahkan hadirin lamun ningali wasiat Kangjeng Sarip Hidayatullah Cirebon aya 8 ciri kiamat, mun diceritakeun wasiat Kangjeng Sarip Hidayatullah Cirebon moal anggeus sapoe sapeuting irah dewe urang sambung muga-muga berkah mulu da urang hiji sing dihampura dosa tetepkeun iman Islam panjangkeun umur anu barokah jeung rezeki nu barokah anak sing saleh tur salihah muga-muga urang sadaya ku Allah jaga depe kiamat sing kenging syafaat Rasulullah babarengan di surgana Allah disapaatan ku syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu anu kapihatur mugia aya manfaatna. Ihdinas siratal mustaqim. Al afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.